Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu bageula teh dibaca di Belanda teh. Waduh, Indonesia mah aya nu ditembak tuturak, ditembak ngebul, diseret tenan naon. Pajar kitu keneh meureun kunyana nya. Jadi pada henteu kuari mah. Tapi itu jelas tetap baik. Mual pudar tetap. Aya baik. Engke di mana nisritnya darurat Indonesia. Bakal sejarahnya Indonesia itu bakal jadi negara teristimewa sadunia. Seluruh kepemimpinan aya di Indonesia. Sadunia aja bakalnya di Indonesia. Namun dibuka sejarah namantak Indonesia itu kuari itu jadi tolak ukur itu sadunia. Islam sadunia teh nu di dalam Indonesia. Dina ayat anu kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa pertama ulah sok ngajadikeun ka Yahudi jeung Nasrani sebagai pemimpin. Lantaran yana selalu bersekongkol ngamusuhan Islam tepikeun ka poe kiamat. Rumusna Yahudi jeung Nasrani kudu tengubruskeun musrukeun ka muslimin mukminin. Geus dicap ku Gusti Allah Yahudi jeung Nasrani mah datang ka kiamat tetep bae ngamusuhan ka muslimin mukminin. Ulah dijadikeun pamimpin. Omah cek Gusti Allah ulah nu kudu dijadikan pemimpin mukminin mukminat di negara ialah innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna jelema-jelema nu iman mukminin anu ngalaksanakeun salat wa yutuna zakah nu ngalaksanakeun zakat bari salatna wa hum raki'un rusuh eta pamimpin. Jadi jelas ulah sok nyieun pamimpin di golongan Yahudi jeung Nasrani nu kudu dijadikeun pamimpin mah golongan nu saagama, saideologi jeung urang yakni mukminin. Mukminin lain mukminat. Ade ke mukminat asup teu mukminin. Nulis kabeli ku mukminat. Bodoh pula mangan ngadongeng ke doang temacana cenah iman dek sakali ieu bae yang kendaraan atuh. Sakumaha ngeunahna naik kendaraan ke di akhirat ada tadi kita ka neraka naik kendaraan anu di baheula dibere ku mukminah. Ya Allah, ya Rabbi. Tak ilmu di dia diceritakan secara umum. Lamun tadi secara khusus Yahudi jeung Nasrani nas teu meunang ulah sama sekali. Ulah sama nas. Khusus Yahudi jeung Nasrani. Nu kudu dijadikan pemimpin adalah mukminin. Lah kuari mah secara umum keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman urang Indonesia kita bang sampai Merauke la tatakhidul ladina takhadu dinakum huzwa wa laiba. Ulah sok ngajadikeun jelema, ulah sok ngajadikeun pamimpin ka jelema nu sok ngageugeukeun ka agama maneh. Nu sok ngaheureukeun ka agama, anu sok nyeunserikeun ka agama. Ulah ngageugeukeun ka agama, nangtangan ka agama, nyeunserikeun ka agama Islam. Dek agama naon we ulah sok dijadikeun pamimpin kos itu. Ulah. Masya Allah. Atupan kabeh agama di luar Islam yang serikeun kabeh geus puguh Yahudi jeung Nasrani nomor hiji sama. Emang ya budak teh yang serikeun ka urang yang serikeun. Emang kitu agama-agama di luar agama Islam teh yang serikeun Hindu yang serikeun. Kabeh kafir yang cerikan ke orang apa-apaan itu sholat begitu katanya. Apa yang disembah itu? Tuhannya kagak ada. Kagak ada kau begitu katanya. Ndut-ndutan begitu ngapain itu? Yang cerikan ke orang. Nasrani kita makan Tuhannya ada di situ. Kan dibentukin ya. Ada Maryamnya ada, Isanya ada.
Ya, dibentukin di situ tuh Trinitas, 3 jadi 1. Udah kita mah mantep begitu tuh, Cak Kristen dah positu. Yahudi sarua, kita kan punya Tuhan, dibentukin ini Uzair ini Tuhan kita. Cak Buddha, oh kita mah lihat tuh, Pak Monggolnya juga besar. Pak Monggol apa itu Pak Monggol? Macam-macam. Kabehnya nama baru itu kalau Islam apa itu Tuhannya? Katanya ada, tapi kagak ada. Heran gua mah katanya. Ada, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kelor, nggak di wetan. Itu di mana itu Tuhannya itu? Tapi katanya ada, deket lagi. Mana itu Tuhan mana? Hese, itu diberi hidayah. Hese jasa. Iya mah urang mah sebab emang lahir ke dunia lingkungan urang indung bapak urang teh Islam. Kemudian urang ngaji, aja percaya. Iya geus hidayah anu lain lalagan geus alhamdulillahirabbil alamin. Iya cacak-cacak urang teh sorot ku hidayah Allah wallahu a'lam. Engke kadituna ya Allah wallahu a'lam kadituna manu dicaritakeun ku Imam Bukhari, Imam Muslim di akhir ke agama beuki ciut. Hanya tinggal nama Islam. Hanya tinggal nama mukmin iman. Engke kaditu nama ambalaya. Kuari memastikan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu larangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ulah sok ngajaradikeun maraneh kabeh wahai mukminin khususna di Indonesia ngajadikeun jelema-jelema nu sok ngageugeukeun kana agama nu sok yang sarikeun kana agama nu sok ngaheureuy yang sarikeun memengan agama ulah sok dijadikeun aulia pamimpin-pamimpin saha teh dijelaskeun minal ladzina utul kitabanya eta jelema-jelema nu dibere kitab ing qablikum memeh haranjeun kabeh wal kufar jeung secara keseluruhan kafir ulah sok dijadikeun pamimpin. Macana cek Imam Jalal menang wal kufari diatopkeun kana alladzina utul kitab minal ladzina ayat min berarti alladzina teh adalah dijaerkeun ku min. Atau di dia geus bae dibacakeun wal kufari. Ngadang dibaca nasab wal kufar. Diatepkeunana ka mana? Kadi tutu kanu luhur la tattakhizul ladzina taqalu. Ieu geus sarua jeung la tattakhizul kufar. Menang dibaca wal kufari, menang dibaca wal kufaro. Ye, tadi itu mas santren mana kukumah ge sapodo. Dulu tuh mas santren mas hese macana ge. Mun anu ngadeheman wal kufari. Wal kufaru hiji kufaru ye wal kufaru dehem keneh bae teh budak disukunkeun koy wal kufaru eta tuh kadi-kadi goblok sia kupari dehem sia ka aing kuparu dehem sukun makan geus deui dehem keneh ya ieu dehem ge batu batu sugan teh ngadeheban aing aya teh ngaji nahwu mah moal beres. Ya bagian mantak adenge bae, mun ada ceramah di mana? Jakarta. Dengekeun ku urang babacaanna. Teu jinahu ya mal beres. Sedengkeun laulal i'rab lam yulamil murad. Mun teu nyaho i'rabna muradna moal becus. Mal beres kajian ku kumaha ge. Imam kan urang dek maca wal kufari enggak, dek maca wal kufaro enggak. Ngan di dieu teu dijelaskeun mana nu leuwih utama. Eta pagawean santri da kok itu. Menang dibaca wal kufari diaturkan kana alladzina dijarkan kumin minal ladzina utul kitab langsung dah wal kufari menang dibaca wal kufaro atau kalau itu tuh la tattakhidul ladzina takhadu ngan di antara nasab jeung GR nu mana nu leuwih utama eta pagawean kiai tuh boga dalil hiji-hijina mun dibaca wal kufari diatapkan kana alladzina takhadu dinakum dijaerkeun kumin minal ladzina utul kitab dijaerkeun kumin sedengkeun qaedah nahwu ngatapkeun hiji kalimat teh kuduna nu leuwih hebat nama min aqrabil matu kalepang deukeutna ka matu kaleh
iya deket mun dibaca wal kufari tak deket diatepkeun kana minal ladzina alladzina utul kitab tak eta akur jeung kaedah nahwu eta nu hebat macak nahwu. Begitu dibongkar ditaliti ku ahli ma'ani lamun dibaca wal kufaro ia adalah nandakeun bahwa al-natalil jinsi berarti ngatapkeunana langsung notong kana jinis leuwih hebat ngatapkeun neuleuh kana jinis dibandingkeun jeung ngarah ngan sakadar ngarah bahasa doang ngarah erob doang cak ahli ma'ani mah hebatan wal kufaro lantaran jinis kafir sarua jeung jinis jelema-jelema nu tadi tak jinis ngaranna tinggal urang Cikupa mah bingung aing mana tuh ya tuh ya udah dibanding-banding mah ya di Bandung jeung tukang Bandeng kok gitu kan lah eta urusan maca ieu ngan maca-maca kita teh kok kitu teh ku kiai mah ditaliti ke menang kieu menang kitu nu bagus mana urang deh kawin kitu kawin ge itu aya lenjang putih ngan kuruk ini mah bener ada eusian ieu ada hideung bandingkeun ku urang atuh pugus ya resepan ka kuru apa teh kalian kan anu lintu bae lah kajian teh lah rada hideung leutik lah teu gegetruk teh we gitu eta garana ngabanding-banding keur carita dibanding-banding kok malah mun dia kotor terus make ilmu manina make ilmu bayana make ilmu badena kan ke brai bae kapan kakara kurang mencerna hukum nasaur heula di tasaur heula kejatohna teh ieu teh mun patali hukum apa haram apa mubah sanggeus mubah ke kumaha lamun mubah jadi ieu mabok aya barang mubah jadi mabok apakah jadi haram keseluruhan apa henteu eta teh ngaji teh datang ka dieu barang nu mubah kemudian mabok barang nu makruh kemudian mabok ieu teh sabenerna mah tadina mah teu mabok kokos jelema ngarokok makruh teh aya jelema ngarokok mabok nah mabok ieu kurebab rokok ieu ngan nyana doang nu mabok jatuhna ka mana hukum atawa nu mubah sangu di dahar ku urang dek be gitu ngeunah kan biasa aya tanah ganja mubah ieu kemudian si Zaid dahar mabok si Umar dahar mabok nah ieu barang mubah jadi mabok nah ieu kumaha jatuhna hukum apakah engke jadi haram kabeh apakah nyana doang eta kudu ngabogaan kaedah tersendiri eta kan urang mun ngaji di bawah kadinya kumun aki-aki mah puyeng aing mah puyeng aing mah mentak aing mah di luar bae ngaji da bari ngopi bae lah aruyeng ngaji kok gitu eta ngaji teh kok gitu mata kadenge saha anu ngaharamkeun kredit tantangan ku aing ditantangan ayo moal ditantangan ku di daerah kita mah baca usia ya geus sakitu bae tah baca tah kitab tah geus nang ulama eta teh begitu dideuleuan elat-elat teh muantep lain sakadar mantep muantep ya anu sok ngahalal-halalkeun gitu delekeun dipoleset sia kajen ku kumaha gitu eta nah ieu berbagai-bagai aya nu ngaharamkeun ngarokok makruh ngarokok mah aya nu ngaharamkeun geus mantep jasa ulama ngeelatanana dibongkar sedemikian rupa jalan jang jalur haram ieu keur carita hukum beda deui jeung aturan negara di negara ngaharamkeun ngarokok urusan negara tah mah urusan negara mah lain deui ieu keur carita urusan agama makruh bae bae aya anu mabok nyana ku sabab ngarokok di Samsu mabok ieu kumaha ieu kamabokan nu ngarokok di Samsu beda deui jeung ganja ai ganja mah asal dihisep mabok beda ganja hasyis kemudian hisap kemudian rokok tambak beda hukum-hukumna mantak tasawur heula naon nu ngaran rokok tambak naon nu ngaran hasyis naon nu ngaran sisa naon loba jenisna aya 5 teh kamana jalur-jalurna ye ulah deng drek wae lantaran disatukangeun urang loba jasa nu pinter nu nyahoeun kana elat al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama mata wujudati let wujudal hukmu wa tantapakin tapa nah ieu rempan jasa sing hade nah ieu sing hade ulah sok ngajadikeun ieu keur eta maca bae tadi kakara ge maca ngagiler ku pari jeung ku paro bae puyeng yes menang dibaca nama ngan utamana dikamanakeun lumpakna bae urang hese dan cak aing ngabungulung nahu mah wal kufari lantaran deukeut geus ngatopkeun kudu kado leuwih deukeut ngeunah nempelna
pan ai huruf atop teh ngaranna huruf penghubung. Geus kahubungkeunna ulah kanu jauh-jauh nu deukeut bae. Mun dihubungkeun kanu jauh ka ditu kapisah teu pati bagus. Cek alfiah sama kos kitu mah. Tapi ketika diteropong kurang jenisnya, kupar ieu teh jenis nu tadi teh la tatakidul ladzina takhadhu dinakum eta teh jenis. Berarti aya keseimbangan ieu teh ngatepkeun jenis kana jenis. Bahkan leuwih mantap atuh al-kufar mantap kurang ngacana dina Al-Qur'an. Terus manina والكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار kis kitu lantaran jenis ka jenis. Masya Allah. Eker carita maca. Incan nu haram-haram. Eta kakarak nu mubah, nu makruh. Aya koedah-koedahan tersendiri. Ya Allah. Wal mubahu wa syai'ul mubaiza salahu fardun min afrus itu dibaca. Eta dah jatuhna bakal ka mana? Bakal ka nyawa. Dak kararese teh ngaji bangsa jamu jawame usul fikih atuh anggeus bae geus riyad takrib atuh muin eta bae. Nulis menang mikiran batu. Nah hasil mikiran ulama ge dibaca Quran saanggeus uyang dibaca lagi. Tadi hese, tadi tu hese, itu keadaan gitu, benang-benang. Atau mondok deh juga, dan baru lah nganjang baik. Kamu lu tuh mondok, macam kamu mondok di hese, tuh kamu lu sekolah. Ayo nggak percaya, lu sekolah, macam kitab, jangan percaya dah. Dia percaya, dia walad dolin, dia walad dolin. Walad dolin. Ingat, nggak makmum di kota, walad dolin. Isi budak do. Tenginahin teh, kadengin gue. Mantep, lamun makrodnya. Kurang tes kaserang di Serang mah tukang beca ge maksudnya pantaran. Di Serang mah baheula gua ri atuh kieu ini gitu bener. Mun baheula mah asa ka Serang we teh urang ka Banten. Masyaallah. Tukang beca make Samarinda. Baheula mah gitu kan. Salantri tukang beca teh salantri. Mun salat maghrib jadi imamnya nak ngeunah. Maca waros ngeunah. Orang beda yang baca Quran aku lah bahala ke detik meuli kitab kaseran aju maghrib kita mah tukang baca jadi imam maka jadi imam enggak ieu nang ngaranna qiraatna masyaallah lamun itu ngaranna pas ai kuari mah ustadna ge teh bener ustad Naya babacaan ge sing ade ieu carita maca ge wal kufari pada aya baca Imam Jalal menangol kufari, menangol kufaro. Ya, sekali deui sing hade larangan keras. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman sadunya. Pikeun gape kiamat, khususna di Indonesia. Ulah sok ngajaradikeun jelema nu sok ngageuskeun ka agama maneh, sok nyeungkeurikeun ka agama maneh, nyaeta ti golongan jelema anu dibere kitab memeh maneh, Yahudi jeung Nasrani secara umumna wal kufar. Jeung kafir dijadikan pamimpin ulah eta masakan. Ulah jadikan kafir presiden kafir di urang. Ulah ngajadikeun Yahudi Nasrani budak Konghucu. Hindu dijadikan presiden. Ulah dijadikan menteri ulah, dijadikan gubernur ulah, dijadikan bupati ulah, dijadikan camat ulah, dijadikan lurah ulah. Ulah. Is mukmin bae biasa nu jadi pamimpin. Jadi urang teu ngeunaheun dipimpin ku kafir loba jasa perbedaan anu 180 derajat perbedaan. Wah. Wattaqullah sing sarieun maraneh ka Allah. Ku cara ninggalkeun asi-asihan dedeh-dedehan ka para kafirin musyrikin. In kuntum mu'minin lamun araya maraneh kabeh eta mukminin anu ariman kabeh anu balalener dina imana ai negara urang mah kuari mukmin mah ngan bentuk negara demokrasi bentuk negarana liberal bentuk negarana ieu adalah negara kapitalis jadi lain negara Islam Quran teh ngan sakadar dibaca diamalkeun dihandap secara praktis di negara kita urang. Jadi urang teh geus eleh ieu teh ku Amerika teh. Mayoritas Islam di urang tapi teu bisa ngadirikeun hukum Al-Qur'anul Karim. Ulah secara utuh, secara kafah
cacakan hiji dua ge di urang teh. Nah, numantak nu jadi pamarentah bakal ditanya ke dieu. Pemerintah eksekutif bakal ditanya ke malaikat Zabaniyah. DPR bakal ditanya ke gimana hirup Indonesia tahun berapa? 2010 2011. Jadi naon? DPR. Ini naon? Golkar. Kena Golkar geus cak eta Zabaniyah. Saya sisa-sisanya melanjutkan orde baru. Apa yang dibahas di kursi DPR selama kepemimpinan selama periode kamu? Yang dibahas proyek-proyek. Proyek apa? PLTU. Apalagi? Dan lain-lain sebagainya. Tentang sosial. Sosial apa? Sosial keagamaan. Ada berapa itu di Kabupaten Tangerang? Sedikit. Terus disalurkan. Sedikit lagi disalurkan. Yang banyak ke kantong. Aduh, itu bahas. Ditanya, kunaon teu nyisikeun hukum-hukum agama tentang kewajiban sholat, kemudian kalau tidak sholat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisihkan tentang zakat? Kalau tidak zakat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisihkan tentang zina? Kalau nanti berzina kena sanksi. Itu juga maling, nyolong, dan lain sebagainya. Kenapa? Oh, bentuk negaranya, Pak Malaikat Zabaniyah. Apa itu? Demokrasi. Siapa itu yang nyuruh demokrasi? Ya? Demokrasi itu buatan siapa? Buatan manusia. Buatan mana? Walanda. Yang Yahudi Amerika. Siapa yang nyuruh begitu? Kenapa kamu tidak merubah? Nah, itu bakal ditanya. Kurang mah rakyat nginakan baik. Nanti jadi rakyat maka surga baik aja ngomong. Nuka neraka mah pamarentah baik gitu kan. Numbu ngarobah. Iya bener kalau aku percaya ke Al-Qur'an lantaran bakal ditanya. Nah iya demokrasi mah hukum buatan manusia, HAM hak asasi manusia. Ya, eta teh yang bakal ditanya, ieu bertahan dina demokrasi kunaon ieu padahal mah pan loba jasa ieu di Indonesia teh 95%, turun 90%, turun deui ku ari jadi 85%. Loba kene mun kieu Gunung Santri mah atuh anu. Ku loba-lobana tapi teu daek ngarobah eta nu teu daek ngarobahna kunaon. Nah ieu tak kiai teh kami mah jahaya ngarobah geus usul mah ngan presiden anu mempertahankan. Presiden eta, Presiden Pulan. Coba Pulan panggil presiden kana raka. Geus kula ngusulkeun ka gubernur cicing we, gubernur kana raka. Geus kula nyentil mah di pengajian, di ceramah-ceramah dan lain sebagainya supaya ieu make hukum Islam. Tapi ternyata nyana bertahan. Kula makan teu berdaya tapi rakyat. Bupati kana raka. RT nggak ada ente, RT nggak ada ini, ya kan justru berian duit ternyata bisa luar baik. Karuan karena rasa ngande ngetik duitnya karena rakana ya segede. Eta kok sekarang ini, ya Allah ya ngeri. Lain alasan, ya kita dititah demokrasi, dititah memakai hukum Al-Quranul. Ada demokrasi di Islam, demokrasi di jero tatanan Islam. Jadi bentuk negara mah tetap nah ieu mah sakadar nyaritakeun kudu nama kitu tapi di negara orang demokrasi tanggung jawab. Sabodo urang mah geus minahan bae ngipas, ngaji, salat bae. Aduh di akhirat ka surga mantep. Dadah camat, dadah. Sia eta camat teh. Emang sial ya mah. Artina kuna karobah. Ulang sekali-kali kan jadi kita. Ai urang mah pamimpin mah tetap muslim, tetap mukmin. Ngan urang teh ya di luhur urang aya Yahudi. Di luhur urang Yahudi. Urang gerakan-gerakan di urang teh emang kumaha ieu? Cerita seetik bae nyentil cikesik ieu teh langsung ke Amerika. Lain lalagaan langsung Amerika. Eta teh di bawah naungan Amerika jeung Inggris. Ahmadiyah teh ulah sakadar ngomong tapi awas di toel itu. Tapi orang bisa baik bergerak mau masalah asal KBH. Asal mupakat KBH. Mentak aya pembunuhan. Lain sakadar nanaon dudi dituna nelpon ke presiden. Den gimana Den? Itu anak buah saya kok dibunuh itu. Sama siapa? Jawara mana? Jawara Banten. Lu bagaimana? Panggil dong Den. Ada mau dikitukeun kumaha. Satu.
eta teh keur carita ieu keur carita di luhurna teh tetep Yahudi. Alat nu dijieunkeun alat eta kan JIL, Ahmadiyah, PKS. Itu mah keur terang-terangan bae. Alat Amerika ieu supaya nyaho bae. Kajen udag-udagan ngomong ka mamana ge geus kitu bae. Ieu tah Amerika teh di urang teh tah nya JIL. Kemudian eta PKS, eta teh alat Amerika, Ahmadiyah, eta teh alat-alat Amerika. Nanti saya ada ulah-ulah terpancing. Artinya ulah terpancing teh emang serba salah. Ayahmu orang mukos itu. Dia ulah hese lantaran di bawah naungan internasional. Diayakeun, dipaksakeun ku nyana, diadukeun nyana jeung nyana nganti dibere beja bahwa eta nyana jeung nyana dilibatkanlah urang aya propakatorna. Naon ieu maksudna? Kok nu terjadi di Cikesik mamawaka FPI, mamawaka berbagai organisasi, berarti aya naon? Tah, urang baca kadinya. Satu-satuna di dunia organisasi terbesar adalah NU. Dan satu-satuna di Indonesia organisasi nu galak adalah FPI. Amerika eta gerakna rempaneun. Letih FPI tapi galak. Gede YNU tapi adem ayem tapi ketika gerakna sa Indonesia. Amerika tetap bae langkah-langkah kumaha bubarkanlah organisasi ini geus ngabubarkeun FPI heula. Ngan dibubarkeun gitu bae teu bisa kajen kumaha ge yeun lah huru-hara. Engke dinobatkan bahwa ieu FPI adalah salah satu organisasi yang radikal. Berarti ieu termasuk kana terorisme, basi terorisme. Eta Amerika jahatna teh gitu. Nah, ieu pada urang teh ieu lebih bejakan sasanya. Engke di ditu kitu deui atuh. Anu teh dibejakeun beuti teh nyaho, lamun teu dibejakeun beuti supaya nyaho bae. Jadi ujung-ujungna mah orang geus pembubaran FPI, geus pembubaran NU kadituna. Mata NU ku hari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ulah ngomong. Ieu teh geus kausap ye geus sarua. Geus kausap ku juri ge geus sarua. NU sarua, ieu geus sarua. Geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, ieu teh sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU teu kataan. Teu kataan sebab orang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis jeung teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung. Nu teu make anggota pan urang Ciku kage anu make kunut NU. Asal usolli we usolli. Allah eta NU. Kalau kunut Allahumma hdina biman hadayat wa bina biman afayat. Geus walep-walep. Itu dan eta NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten atuh lobaan ku Allahumma hdina biman hadayat. Ngomongna ge emang aya nu kakular kiai emang eta teh bisa dirobah hadayat ke hadayat. Di dituna teh mah. Di kolot baheula na hadayat. Ngaji we cek ulah teh lain ngadenge kolot baheula mah Allah ngadi ngaman hadayat. Awet. Eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah Madini eta adalah itu. Eta teh asal digerakeun bae. Awas elo udang kabeh. Ieu dan Amerika. Mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur. Jimbir kabeh internasional. Cekel ku Ki Hasim turun seetik. Begitu dicekel ku ya nengtret. Aduh, cara rese jasa. Sora-sora ada kumaha diangkatin cekak. Nah, ku ari FPI, dah aya naon-naon FPI, aya gereja FPI, aya anu FPI. Dah kan bubarkan FPI. Hese dek ngabubarkeun FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ieu tercoreng. Dengan cara Islam Islam itu keras. Nah, kalau Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dibubarkan. Tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta, iji FPI, kedua NU, dibubarkan, mal bisa, ngabubarkan NU, sebab nunyin NU mah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ihasen Amerika ya.
dek dijilkeun hese, dek diwahabikeun hese, dek di PKS-keun Wahabi hese, geus ngutus Amin Rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae titawulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 bae kodo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap doang isinin ku anak gitu kita mah. Bah, kok sekaluhur isin aing. Jadi ya saya sih. Masya Allah. Ya sekedarnya apa? Gitulah kronologinya. Jadi kalau mau aya dingin iya hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkeun pamarentahna sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalan ideologi Islam teh ku organisasi pamarentah mah sabakatul hiber acan. Komo teh hiber mah. Pemerintah teu ngajalankeun agama sabakatul hiber. Ieu mah keur carita terang-terangan ieu mah sakau supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli ta ke organisasi. Jadi organisasi kan bergerak NU teh Muhammadiyah teh kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama geus jadi Amerika. Geus jadi liberal ieu teh tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus sami'na wa ata'na gufranaka sampan wa ta'atan urang ieu teh lain nalagaan negara teh sakieu gedena aya disebut nu pinter mah nya aya disebut anu pinter ja urang teh manut bae kos kieu padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia tapi ketika dek muncul gitulah di teknik anu jago loba di politik anu istimewa loba tapi urang teu bisa mandiri ieu teh tah ketidakadaan Bung Karno teh ya lainna naon ai anu nyacat maka Bung Karno loba tapi kemandirian seperti Bung Karno saha coba lu diakui ku dunia teh saha lu pinter mah nyacat ka Bung Karno sabodo tapi deuleu kabolehan Bung Karno. Nah, lamun dicaritakeun geus ese nyaritakeun Bung Karno mah nyacat tinggal nyacat tapi istimewana Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal. Kuari saha nu dikenal. Ujung-ujungna korupsi. Maka di Indonesia kuari nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil korupsi terbesar. Ya mas sekedarnya bahwa itulah negara. Geus eueuh bae urusan agama ka negara geus berjalan organisasi. Nu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit. Deuleu tuh nya. Nyieun nya guru hara. Ieu kakarak pancingan pertama. 1 Surabaya, kedua Jawa Tengah, ketiga di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh deuk aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di deuleu Al-Qaeda eueuh di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi. Hesen, sedangkan dulu dibombardir dapat Al-Qaeda mah. Tah, di deuleu organisasi mana ieu anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun masih kene aya FPI jeung aya NU. FPI keras, NU lalaunan. Tetep ari FPI make der. Ari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah teh diangkat sebenarnya ku Amerika. Gimana lain lain serius ya. Kerja kita beneran ini mah ieu. Jadi diangkat teh ku Amerika teh emang anak buahnya mantap NU teh bisa disebutkan Amerika bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna aya Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae? Yang tetap baik dihandap nama ieu kumaha NU kieu lah tapi tetep disegani sebab terbesar sedunia. Tuh, ieu teh dek di Pareuman. Tuh, deui mareumanana pondok pesantren. Ada pondok pesantren detik-detik dikikis jeuwekeun. Dibuat supaya teresep jelema di Indonesia pesantren. Tapi aneh, nu pesantren terus bae. Teu nyahoeun nya nu mantap terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia. Jadi pesantren teh lainanan pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawen teu sakola teu mending mondok bae. Ya. Nu kos kitu pondokeun ku sia. Iya, dulu bayar ya emang kos kitu kabeh. Dulu oba di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil
alami ieu lain lalagaan Amerika teh sieun jasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieunan ka Pulau Jawa mah. Boro-boro nu hirupna nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah cek anak kene amankeun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek maca teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya jadi emang bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta panu paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba deh rumah. Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia mah. Aja diiul hararudang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap 1 meter. Merosot 1 meter. Kahandap. Wah, geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman, kabeh geus diteliti. 1 meter kahandap. Bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh 1 meter ka jero. Nyelep, mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus paeh bahasa isyarat keneh bae. Nu kumaha aja bagus maos basi keneh coba eta. Geus puguh keur hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung, neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu 1 meter ka handap kuburan Gus Dur ieu. Aju Gus Dur diteliti utuh keneh kapan masih keneh putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Ya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro ka handap. Gus Dur deui. Kuari Gus konon itu teka tahan jelema teh. Lantaran 1 meter kan. Hese nyaritakeunana. Atuh aya naon teh Kiai? Oh, kalau ka beja aku. Emang teh nyaho meureun ge? Memang teh nyaho meureun deui. Anu jelas pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Tah artina di urang mah nu maot masih keneh mere isyarat. Lain lalagaan, komo anu hirup mah, di mana gerak Indonesia mah moal sieun paeh. Moal ka jeung dijilkeun, diwahabikeun, lot ngan di mana geus gerak, perang, awas ujianna. Bila perlu camat lagi dipencet urang. Amerika eueuh mending ngeujeut camat urang teh. Urang Banten mah tarolo jasa. Ai keur teu hudangna mah bangun laleuleut, di urang mah bangun laleuleut. Bangun sia-sia aing teh kitu saboda. Tapi lamun hudangna masyaallah. Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu baheula teh dibaca di Belanda teh waduh Indonesia mah aya nu ditembak tuturak, ditembak ngebul, diseret tenan naon. Pajar kitu keneh meureun punyana nya. Jadi pada henteu kuari mah. Tapi itu jelas tetep bae. Moal pudar tetep aya bae. Engke di mana geus raitnya darurat Indonesia bakal sejarahnya Indonesia teh bakal jadi negara teristimewa sadunia. Seluruh kepemimpinan aya di Indonesia sadunia aja bakalna di Indonesia. Namun dibuka sejarah namantak Indonesia teh kuari teh ieu teh jadi tolak ukur itu sadunia. Islam sadunia teh nu di dalam Indonesia terbanyak, terapi, tersopan, tergede hutang. Masya Allah. Ai pamimpin nama tetap bae mukmin, alhamdulillah. Sanajan bari ditumpahkan ke orang kafir. Keneh heula. Nu penting urang sok ngajadikeun pamimpin eta adalah kafir. Wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Allah in kuntum mukminin, lamun maraneh kabeh jelema nu iman, nu balener dina imanna nya. Mudah-mudahan negara urang disuburkeun ku Gusti Allah, dimakmurkeun ku Gusti Allah, ditentremkeun ku Gusti Allah, dijebere jalalujur ku Gusti Allah, sehingga urang ngicingan negara urang tentrem aman, ngeunaheun ngarasakeunana, bisa tenang ibadah, bisa tenang berekonomi, sehingga orang bisa ngalaksanakeun naon perintah Allah Subhanahu wa taala anu akhirna urang kabehan ditangtaingan ku Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepotong ayat hiji deui ieu mah penting ke rek caritakeun tentang azan. Mantek minggu hareup mah ieu ngabahas azan ayatna mantek teu dianggeuskeun ge. Aduh mun ngabesan bahaya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Imam Ahmad lan metuakeun sapa Imam Ahmad di musnadihi ing dalam hadis musnad Imam Ahmad anasin saking Sayyidina Anas anna malakal matar ing satuhune malaikat udan iku istazana bihin ya malakal matar ayat ingin dapat kaya malakal matar an-nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azina lahu makang izinan kanjeng Nabi lahu kada malakal matar faqala kang ucap kanjeng Nabi li Ummi Salamah kadonya Ummi Salamah laki alaina al-baba muasai sirawadan ing atas ingsun sadaya al-baba ing lawang saya dukulu alaina hadun ngora manjing atas ingsun sadaya sapong suwiji kala ngucap ya Imam Ahmad Ajal Husain maka tegas apa Husain Sayyidina Husain lihat kula delapan yang tak manjing ya Husain pamana tu maka nyegah ya Ummi Salamah wing Husain wasabab maka ngaluncat ya Husain pada kala maka manjing bayi ya Husain faja'ala satu mandang ya Husain ya kudu ikudodok ya Husain ala yahril Nabi ingat segegar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaman kibat dan ingat pundak lorone kanjeng Nabi wala atiki wa alaman kibala ingat sebaburaran kanjeng Nabi lan ingat sebelikat kanjeng Nabi kala ngucap ya Imam Ahmad atawa ka Anas gedanaon golal malak maka ngucap sebab malaikat innabi kadal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tuhibuan tadaman sira Muhammad ing Husain kala maka ngucap kanjeng Nabi na'am inggi kala ngucap ya malakul matar ya malak inna ummataka sadaqatul maka satuhuna umat kiraiku besok bakal matain ya ummatakahu ing Husain wa in syita urituka dan namun karsa sira maka ningalikeun isun ka ing sira al makana ing panggonan allazi uqtalu kang den batin ya Husain bihi ing dalem makan Madoroba biadi kari-kari mukulkeun ya malak kalawan panangane malak pajama kan teka ya malak bitinatin hamra kalawan bekang abang bahwa tahu musalam matang ngalapa ingkina safa Ummu Salamah salat makam rati Ummu Salamah ha ingtina bi khimariha ing dalam tutup sirah ya Ummu Salamah kalau sabitun majazat al-gizabit balagona anha Karbala tumakana ing zumzara pasatu naftina ikutina Karbala Kharajal Imam Ahmad di musnadihi Imam Ahmad ngaluarkeun hadis dina hadis musnadna nu diriwayatkeun ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna malakal matar istazana yati an-nabi asanyana malaikat tukang nurunkeun hujan minta izin sumping ka kanjeng Nabi. Oh, nunamu ka kanjeng Nabi mah malaikat. Ai nunamu ka presiden atuh bangsa, menteri-menteri, gubernur, bangsa pengusaha. Anu namu atuh kitu ka bodyguard. Preman atuh bangsa calo-calo. Namo ka kiai atuh bangsa tintin sukses.
Aduh, Masya Allah. Ika kiai mah umum di bagal. Kias nawi caringin dongeng almarhum abah nunamu nate enceng si enci nunamu ispuguh bangsa kokolot. Berbagai lapisan ka ayah Banjar baheula Cina di Bandung di Surabaya dararata malah aya tadi pandian segala itu tenan tinggal mandian mantuh jeung geus mawa kembang segala rupa geus digaemberkeun tinggal mandian doang bukana aya Banjar mandian encek aju ditalutur gaduh lah aya datawanya nu mawanya nu hayang tapi tinggal ngagebrokeun doang atuh tuh minta doana dibawa keris pangdoaan kan kiai mau macam-macam nu keris tu bantu combong wah macam-macam berbagai-bagai atau saya minta didoakan ayo guys macam-macam gitulah baheula ka ahli-ahli Allah mah ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Makomo eueuh jelema ge terus bae naon nu aya kunyana di alaan jadi obat kajukut-jukut beak kabeh kiai na eueuh jukutna deres teh jadi hareran meureun imah tetep baheula gitulah kepercayaan terhadap ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugesti hese eta mah teu bisa diulah-ulah di bidang-bidang ge ku Muhammadiyah maleueuh eta. Sebab sakali waktu Muhammadiyah ge keur kasulitan mah nya minta doa sarua mah. Sarua mah Muhammadiyah ge. Kadieu sakali doa hese. Tah malaikat besok nurun-nurunkeun hujan hayang namu ka Kangjeng Nabi minta izin. Atuh ku Kangjeng Nabi diizinan, mangga bae bade namu. Akhirna Kangjeng Nabi nyarios ka Siti Salamah Ummi Salamah garwa Kangjeng imlaki alaina baba la yadkhulu alaina ahadun. Salamah lawan jagaan kuasai ulah aya nu asup saurang-urang hasan lantaran deuk aya tamu malaikat nu sok nurunkeun hujan. Wah, mantep cek Salamah ieu. Kula mah bisa neulah tuh teu naon maneh mah pan bade ngajagaan lawa. Aduh, eta tamu pohara. Ka urang ge engke bakal datang malaikat. Terakhir namu. Ayo sing ada lah siap-siap aja gitu pada. Malakal maut gitu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajeng malaikat komunikasi kata tamuan gitulah para nabi. Moal aya jelema nu pangluhur-luhurna pangkat kecuali nabi. Atau turunan ada ya mulai ya turunan nabi ada tetesanana terus mun cara logam asli logam emas logam perak ai urang mah ieu barle dipoles ge hideung deui poles cenah di pasar hideung deui jeung deui barle mah teu bisa dijual. Teu bisa jadi duit. Ai emas mah hideung ge dasar emas bae. Mas tono. Nah, ieu malaikat mator namu ka Kangjeng Nabi minta dijagaan lawang ulah aya nu asup saurang oge kadenya. Mohon cek Siti Ummi Salamah. Geus dikunci kabeh lawang pas pisan nek dikunci hiji deui aya sina Husein datang dek asup ulah pamana ulah kumaha ieu mah abah ulah nek aya tamu udah cenah cek Ummi Salamah teu katahan Gusti Rasul teu katahan ka Husein asup Husein tuh bisa ditahannya ngaluncat ke bawah sabah ngaluncat tuh langsung ke Kangjeng Nabi tadakhala pajaha ya kudu ana zahri Nabi terus meranteng katonggong Kangjeng Nabi karena ge budak kene atuh kakarak ge lah umur 3-4 tahun jadi gugulayotan ti dia di Kangjeng Nabi
umur 45 tahun gugulaya dan ditonggong Kangjeng Nabi maka incut teh eta kitu open nya nama dedenya ka incut. Urang mah tu papa kolot mun incu lu betak kumpat. Urang aya papa kolot sieun. Nang urang ada sok intrek papa kolot. Incu kitu wadin datang ka papa kolot. Da kumaha anu maung jeung papa kolot. Bapak kolot bakuduna nyaah dede ka anak ka incu. Jadi apep budak teh. Geus eueuh indung eueuh zazaga aya bapak kolot teh janda teh haneut teh. Di maka mana tuh? Makolot tuh. Di mana? Bapak kolot. Kuna di tebal momal hezima bapak kolot sieun. Dipake kasih ku incu teh pangjore-jorena jelema. Insyaallah. Kanjeng Nabi mah bayangkeun deui eta moal pati-pati Sidina Husain yaqudu ala zahrin Nabi wa ala mankibaihi wa ala atikihi lamun Kanjeng Nabi teu apet ditahan Sidina Husain teu meunang asup lantaran aya tamu malakal motor ngaluncat bae haji cicing ditonggongin Kanjeng Nabi haji umuranteng kabeheungna kitu tah haji nangtung haji keplak-keplak biasa bae kumaha sih budak leutik apet jeung bapak kolot pantes jasa kana ya Kanjeng Nabi masuk munggu ka Sidina Husain sok ngakeup ka Sidina Husain Kanjeng Nabi mah kitu keur salat teh Sidina Husain naik ka luhur diantepkeun wae ku Kanjeng Nabi mah tuh eta teh jeung incu teh pokaranya masyaallah apet jasa ka incu teh turutan coba atuh kos itu jeung incu teh supaya incu itu resep geus keur kitu-kitu keur ngobrol bareng Kanjeng Nabi itu jeung malakal motor jeung Sayyidina Husain gagalendatan di Kanjeng Nabi cak malakal motor ka Kanjeng Nabi atuh hipuhu anata anjeun resep ka eta incu ka Husain cak Kanjeng Nabi naam atuh kan tenan abdi resep dedejeun nya ka ieu incu faqala cak malakal motor fa inna ummataka sataqtuluhu sanyana umat anjeun bakal ngabunuh incu anjeun ieu bakal dibunuh geus dibejaan tak ku malakal motor lamun anjeun hayang kula bakal neulekeun ka tempat anu bakal pembunuhanana jadinya langsung nepakkan truk malaikat ngaranna ge langsung nyokot atuh malaikat bakal ngomong bae jadi leutik malaikat eta di bumi teh malaikat Jibril Mikail Israfil Israil di bumi eta sakumaha urang ngahareupan nanampa leutik Ambek cek malakal motor lamun hayang nya ke kukula dibawakeun taneuh na ieu nya taneuh tempat pembunuhan ieu budak tak cokot na ieu dikeun ka Ummu Salamah Ummu Salamah langsung dicekel langsung dibungkus kenceng pas diperet dina jilbabna dina khimarna dina tutup sirahna ieu cek sabit balagona anak Karbala ka eta teh cenah tanah Karbala nah mantap bener we Karbala teh kuari eta teh dirinya pembunuhan tempat pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu eta geus kajahoan keur leutik keneh bakal dibunuh jadi malaikat ngabejaan geus ka para nabi mah aya nu ngabejaan okos dongeng bapak kolot kula bapak kolot agrat didoyong aya jelema dedeh jasa ka anak ya jasa anakna hiji-hijina teu menang kaluar ada gua kaluar teh orang gua kaluar saya cacing lempang di depan kuyanya dibawalah itu zarah kiai ahli Allah Assalamualaikum waalaikumsalam ya saya ya anak udah hiji-hijina kulanya sing adanya sekian punah ulah dibawa keluar ya bakal nanti digegel orang gitu makanya kiai eta mah asal ngomong nyata ada ya bahkan bisa maut digegel orang mantap kada di ya terbagulah jangan tak kebon jangan mikiran itu saya budak mudah-mudahan diselamatkan atuh leuwih dijagaan
Kuari monggeus bebeja ka emakna ge ka indungna sing ade ieu budak ulah kaluar-luar acan. Sebab cak kiai budak bakal digegel orai sing ade. Oh geus sing ade ge. Jangan salakina ka kota pendagang. Dagang ke balik, dagang balik. Sing ade aing mah ieu nitis ieu. Antaran kiai eta sama ngomongnya nama nyata. Geus etrek beli omean orayan. Orayan dibalikin. Tapi biasa babangkongan orayan dibalikin. Terus punya natuh langsung dinan gitu nggak diulin-ulinkan. Orayan bisa calangan kayak bisa gitu. Etek kali. Kacuruk nah tak orayan teh. Belum kadahar punya. Kalau belum dah orayan. Ya ngalamun teh cak kiai teh atuh bebeja bae keur orayan gitu. Tuh eta nya nama asana ibarat digegel orai sudarnya nama orai beneran dijagaan tina orai nu aslina orenganan maot nama sababna ku orayan. Tuh mata sing hade eta tah urang mangsa perkara itu tak eta teh ahli Allah mah dibere tetep lauhil mahfuz dibukakeun inkisaf ngaranna. Kabayang teh. Nya nuker gitu mah teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Kahiji nomor kaduana nu kos kitu mah teu meunang dibeja-beja. Kumaha endeut bae jangan. Teu bisa kurang dititahan sebab panggeuleukeun kula. Anu tama dukuna sumarana. Nu kos kitu mah ai ka ahli Allah mah teu kudu bebeja kos kitu. Asal trek we ngomong kok berarti keur diinkisapkeun tanyana nu patali jeung urang. Ai kitu mah beja coba. Kiai dia pulang ngomong baca kiai panggeleun. Kan kula si nyandung kan teh. Tolol bilang. Endeuh mah teu kudu bebeja sih nyandung wae. Geus boga cenah kula ciuman mah. Atuh teu kudu bebeja nyandung teh. Atuh emang aing geus mah geus. Ditolol tuh udah. Ngalojokeun kiai pada mah kok gitu mah. Ulah bebeja kok gitu kan kiai. Kiai kula dikajat teh minggu hujan tah moal. Atuh nyawa malaikat lain lain. Ulah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin dan kiai aja. Iya. Dua ya awalnya panggilkeun. Ieu mah geulis we geulis. Lain masalah geulis ya kadituna ieu kumaha anu nyaho kadituna. Geus bae nu sia seneng, nu sia bogo, nu sia akur eta kawin nu nyaho atuh kadituna. Sekali waktu kiai sok ngomong kieu, ulah dikawin si eta mah eta teh keur diintisapkeun ku Gusti Allah. Geus ulah diteruskeun geus. Oh, berarti nyana geus nyahoan teu bagus loba kanyataanna sataun 2 tahun bener. Gara-gara itu bener. Nah, eta teh keur trek betos kitu. Atau senyum bae nyana mun kadatangan urang teh seuri, biji enak ge seuri. Di tanda-tanda urang teh kudu ngomong, senyum bae tuh. Aukos nu kaditu teh aukos anu zarah ka Ki Dulhan. Waalaikumsalam seuri. Kiai seri bae heran, aku naon cenah teh. Bingung cenah ieu. Maka kiai seri bae. Anu zarahna tiluan seri. Kulantaran teu kuat nganana oge. Di awal teu ka air kiai seri bae kulantaran cek jabat teh. Aisyah yang mere jeruk ka aing. Atuh kunaon beli jeruk di pengkolan aku utang. Sakayauan gitu lah. Atuh reup bae atuh hararicin kabehan. Aduh jadi hayang majeruk kan bukan duit ngahutang. Aduh teh kudu ngahutang cenah mendingan ulah majeruk. Hampura atuh kiai. Eta kayawan anu kiai ngahutang teh. Tah eta nu ngabejaan ka kiai. Masyaallah. Eta perkara itu ke ahli Allah kata. Jadi kadeuleut terus jauh kadeuleut ku babar wallahu a'lam sama ahli Allah ngaranna gitu. Dan mentek sing hade lah. Mentek amanat urang ngahareupan ahli Allah hate urang lempengkeun heula. Sekitar 100 meter deui deuk ka ahli Allah hate lempengkeun heula lantaran katebakeun bae eta ku ahli Allah. Lempengkeun sing ade. Lantaran nyana lamun bendu lain benduna si budak kos kitu amat hate si budak kos kitu amat hate kajangan tah. Iyalah ahli Allah aya nu dibere modal kos kitu ai mah Kangjeng Nabi mah geus teu kudu dicaritakeun aya dicari dibejahan ku malaikat. Ye, Husain bakal terbunuh, bahkan dibunuh lagi di hiji daerah, nu mun daek kukula bakal dibejaan. Terus dicopot adeuna ka ieu, nah eta Karbala bener. Eta teh terjadilah Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad.
si aku ku Kangjeng Nabi urang diberi syafaatul uzma ku Kangjeng Nabi urang cinta ka zuriat Kangjeng Nabi cinta ka para ulama-ulama cinta ka para wali-wali sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantap Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsieunan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun ieu jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae. Hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pabadun, kulun palesebadun, kulun palese. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Talu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama, eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji, ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nanaonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika di bawah. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh atuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon? Molor. Sakitu kau perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak Ibnu Lusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkhulu zakar. Bisa dulu eta Ibnu Ruslan. Nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium.
Ieu kalau zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa ikut cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikaserian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideg bae di teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayi nyana di Indonesia nyebut duhul teh ka pamajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang aya teu ngaraji kos kitu tah mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum artina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo duh cenah kiai geus 4 peuting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deukeut ka Allah nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deukeutna jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aloh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturanna teh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti insyaallah salaki bager ka pamajikan bager ka salaki eta Ramadan teh kos kitu teh ka anak bager ka tetangga bager anu boga mere nu teu boga menta bager ngaranna insyaallah istimewa jasa ya Allah hiji nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana
inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapak orang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirubak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil katarang abah ye. Katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan dibere sehat ku Gusti Allah, dibere jag-jag ku Gusti Allah, dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cek Gusti Allah, ya aqlu adil. Hei akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur, nurut jasa akal. Cek Gusti Allah, ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi,
ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cek Gusti Allah ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu ngaran pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gak bageun mah atuh geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala laha tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti wah eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di kana neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang dilaparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula
kakarat fa'aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu. Geus satu kuari mah kieu bae lah. Wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Tah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik we. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teh daek menghadap. Kereknya na tuh taraweh na ge. Milihannya na nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di mah 23 sape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Allahumma ya qadiyal hajat